Karuhun TV Bobodoran Sunda. Kamana inung budak deui nya euy. Aing buru mah rusuhan di kebon. Datang ka ieu mah ada dikunci panto oge. Kebeneran aya si Budi aya ti taheun ngaladaun euy. Tong nunutan wae. Astagfirullah ngaladin. Ngaruas wae di dinya mah teh. Pada nunutan orang pangalakeun daun. Aplah. Nah iya kosna 20.000 we. Oke, terima kasih teh. Siap laksanakan. Teh antarkeun ka imahnya. Siap. Lumayan, 20.000. Nah. Abis ke kebun nya, terkenal. Sedila kebon teu dikempok. Sugan aya cawan. Wah, kebenaran loba yang di kebun si Gege. Iya ya. Tapi jangkung euy. Ditaekan ieu mah ya. Taekan Asik euy. Aneh sih mah euy. Tempat lah hese euy. Si Budi kenal eta di kebun aing. Heuh, mah di kebun segala eta cau aing. Goblok si Budi. Malah daun bunga teh. Aing tuh. Budi, kenal sia. Ampun Pak. Ampun Pak, ampun. Ampun sia. Naon maneh keluar urang? Daun Pak. Kita saha? Awan wanita. Nanti mau Pak. Pak. Ampun Pak. Geus ya. Ampun Pak. Sia. Pak. Ke mana? Adieu sia. Adieu. Ampun Pak. Adieu. Dijebulkeun ku aing kumaha sia. Iya. Kamana ya Budi ti tanggaladun teh lila-lila teuing. Bud, mana daun teh? Daun di balong. No teh, ulang dikejebulkeun ku si Gege.
pelan oi, naik. Nah, ini parah nih.